Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Aduh, wilujeng tepang deui sareng sim kuring di channelna Cepot Ngetruk. Ngetruk pemirsa ngetruk. Nah gitu. Eh di mana wae pemirtub nu ayana di mana wae anu nuju ampun euy. Nuju menyaksikan channel Nasim Kuring Cepot Ngetrok pabugi weh cing jadi nanti lah penggebrah mana penghibur kolebu. amin. Baik lagi emang ekspedisi tinggal trok nanti masih kena di acara ekspedisi makhluk planet Saturnus, makhluk lain dunia lain. Dina wagi ya alhamdulillah tepang di sareng Sim Kuring na channel na Cepot Ngetrok. Ta ayeuna Sim Kuring pemirtub seperti biasa Sim Kuring ayeuna mau pasukan eta oge bangsa si Naruto aya dibawa deui kuring dibawa si Naruto, si Nobita, si Son Gokong, si Pacilung aya pokona mah si kura-kura ninja. Oh si Tongo euy leutik teuing. Sieur Sieur kabawa euy poho euy nunutan keneh si eta mah. Saena dina wengi ieu pemirtub Sim Kuring aya di wilayah di lokasi Gawir tuh kali itu di Gawir ya nanti lah dihuni ku pohon-pohon tangkal awi bambu Gawir teh sungai sungai Gangga ting sungai nanaon pokoknya malah rawa itu bisa menang beja tino bisa kadi menang beja tino bisa dipercanten tino bisa dipercaya tadi di sekitar warga anu laporan kanu channel Nasim Kuring piwarang pangatrokeun cenah ka ieu wilayah seueur gangguan nutu pararuguh di makhluk astral di makhluk planet. Duka planet naon pokona malah loba nu ngaganggu budakna teh kadang-kadang jual balik ti dia jadi cerik tengah ringeuh panas tu pararuguh cenah kitu mun ulin ka dieu teh aya nu mawa tuluy lamun aya nu keur ngebon mun keur ngebon cenah kadang-kadang mun keur ngopi teh naha si kopi na teh beut jadi nu tadina naon teh lah pinu jadi nyaatan pugu-pugu walau-walam jo saat teh ting bahe ting ku sieur da piraku di sieur mah nya manya ting pohon nguyup da kitu pokona mah bisa nu gangguan nu araraneh lah ta eta ayeuna ku Sim Kuring urang atrok urang telusuri ilahnya urang telusuri urang buktikeun ku salah sahiji media lewat mediatorwi dek ngawujud he teu nanaon dek ngawujud tongo pek bae jeung kadal. Ta ayeuna ku Sim Kuring urang telusuri urang buktikeun naon keanehanana di dieu teh pertempatan kayak gitu naon maksudna buat ngeganggu kepada jalmi manusia alah seperti biasa tapi pemirsa kade ulah hilap anu acan subscribe heula ya seperti biasa loncengna supaya pemberi pemberitahuan channel nanti Sim Cepot Ngetrok video konten nu sanesna nya like and share nya begitu pemirsa. Ayeuna urang coba buktikeun naon wae keanehanana pembuktianana ieu di wilayah Gawir rawa nu aneh-anehna sugan aya siluman sieur atawa naon lah urang telusuri bisa aus
dia pemirtum lokasi anu kadeteksi na lumayan rada angker. Aura kasih na lain aura kasih, aura negatif anu harengheng nu panasna terasa ya. Berarti simkuring salah sahiji makhluk anu penghuni di dieu itu naon tangkal awinya. Awi bah, haur itu cadas anu ngampar gitu, cadas ngampar sisi leuwih urang coba kusim kuring urang salah sahiji atau kabeh nu aya di lingkungan sekitar ieu makhluk astralna penghuni di dieu urang coba tarik melalui mediator ka si Pacilung sieun gokukeun ku aing tah urang bisa dibawa naik kawan kinton. Urang teh dina ngamukna bawa kawan kinton. Heeh. Geus gubrageun we dina saguli cai soloka dina gelas. Heeh, dina baskop euy. Tah kitu sok urang ieukeun heula ku simkuring. Saanya. Ris mana ris? Dek karis. Jadi, karena, oke. Iya sih, Pak. Oh, sok. Laras ya. Semua. Sutias. Dia bisa poe tadi pisan. Padahal cenah mah tadi teh pas de haneut moyan lah isuk-isuk si bapak-bapak anu keur ngebon kopina aya nu namplokeun heuh piraku padahal eueuh kadal eueuh angin eueuh naon cenah kitu tah hideung biasa meureun ka beukina heeh matak cing urang telusuri nah naon bet ngaganggu ke para manusia. Kunci heula lah teu berontak euy. Kunci ku karek bilang euy.
ku karek geulang euy dating ulah kudu kurante kieu mah heueuh. Tah. Hei, sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Kutak-kitak euy. Gabuyur. Tong butak-kitak ai di dinya. Da lain di panggung teh. Itu lain dina panggung, matak ulah butak-kitak. Lain dina boboko di kade. Ngisikan apa di kutak-kitak pan geuning kitu dah. Heeh, ulah matak oge. Lain keur lotek. Lain keur nyeun lotek, itu lain keur ngarenos. Arenok beunca. Heeh. Sampurasun. Nah, tuh bisa ngomong selain di masker. Geus bebas mah. Duh. Wih. Sajabaning naon bah ieu bah? Hah? Sajabaning naon bah? Saya jadi tongeret, ya bener. Juga tongeret. Oh. Nah, ini kemana bisa robah-robah. Bisa jadi tongeret. Tongo. Bisa jadi tongo, bisa. Itu. Nu kieu mah da bisa robah-robah. Kadang-kadang wujud nu aslina oge moal bisa ngawujudkeun nu asli. Kan kitu we sok jadi Manjala Putra, Manjala Putri. Jadi sieun. Jadi cucunguk. Ka aing mah nu paling sieun mah aing mah hayang. Lamun nu ngasupna mangrupakeun ieu nanti lah. Hideung cengkeh aing nu jiga helm geuning ka dieu teh. Heeh. Teh hararayang teh aing kabur. Tah eta paringeun mah nya. Lah teh aing mun ngarupakeun hideung cengkeh aing na kabur. Itulah. Rasun. Sampurasun. Wey. Kade bisinya. Aingnya sok sieun nya mangrupakeun hideung cengkeh euy. Baik naon sia ngarangku. Hah? Ketemu aing. Wing. Oh, Nyata wing teh kieu. Oke lah, assalamualaikum heula atuh. Bisa ngajawab dah. gandeng sia. Aduh. Gandeng kumaha teh? Sampurasun atuh. Naon? Ansong pan picompin atuh. Anjis bahasa. Nah, itu udah kenal. Kieu ya be. Babe. Babe. Aki atawa saha teh? Buka ngaran. Aing nu nyambut di dieu. Hah? Nu nyumpung di dieu. Nu Jepang di dieu. Oh, jadi reman gitu. Hah? Gedungna itu. Reman di dieu gitu. Lain. Oh, jadi Raja. Buka wilayah. Jadi nu boga wilayah di dieu gitu. Oh, tapi lain permen pisiun mah lain. Jadi apa dah? Aduh. Lah jeung batuk di euy. Rametuk asup kana irung. Goblok. Untung beuki aing aduh. Lain. Jadi si lain teh
anu di Belajar wilayah we. ieu beureun Pak. Kela uing teh itu tadi menang beja bisa dipercaya bahwa ia di lingkungan sok aya nu ngaganggu ka bangsa manusia nah hasil aing Bebeja lah lembang ka dieu ka aing. kudu bebeja cenah hidup Buat aja assalamualaikum. bet aing oge tadi memeh Jawab. teh assalamualaikum heula ka dieu teh heeh mipit amit heula ngala menta heula wing bisi deuk ngala nangka bieu menta heula kana bogana ngan peda eueuh nu bogana ting kemana matak ala we kemae asak heeh daripada buruk Daripada ku kalong. daripada ku kalong Nah, Engko. gitu Pak. heeh Ningku monyet. uning ku monyet heeh Nungguan itu. anak ngider wae atuh. oh jadi si lain teh anu di dieu Balik. Hah? Jangan tak balik. embung ke heula uling teh hayang nanyakeun heula Mas waktu nama balik. Cenah ge heeh Tunu. hayang nanyakeun heula naon Maksudna. maksud dan mereka terangan. jadi pangna si lain ngaganggu kanu jadi manusia kanu sok ngalaliwat ka dieu kanu sok ngebon di dieu tadi kopi cenah anu maekeun di dieu bener si lain Aing saha deui eta Saha atuh? ngabuhay. oh berarti si lain di dieu premana mun nya Gedugna. anji can pensiun ieu mah premana euy Masih masih berjabat, garang heuh masih ngejabat. heeh masih ngejabat anjir euy Hebat. hebat si lain euy Coba anak buah lah. oh jadi anak buah si lain anu sok ngaganggu ke manusia teh anjir peda naon eta teh peda mok peuteui oh dari nu si lain peuteui mun batur Jemputan sampo meureun. nyebutan sampun melakna manusia Beneran wae. heeh Betul Oh, si jadi- Alpa. oh pedah teu non teh pedah teu bebeja ngalaliwat ka dieu kitu nya Tempat aing ulah diganggu. nya apaan teu katinggal lieur si lain kumaha teh apaan manusia mah heuh bolotot tamu si lain nenjo neuleuh kembang si manusia ka aing ka aing moal kadang kedua heeh si lain nenjo ka bangsa manusia tapi kan manusia mah bolotot tamu teu ningalieun ka sieun harap ngamaklum we atuh Pareman, siap. embung kejeung nah sieun di mungkin serap teuing Anti berang itu mentak. heeh Rabe lain uti-uti. Makanya matahari mencorong gitu. ieu teh jam sabaraha teh jam 8 Belas. isuk-isuk ieu teh Dan aing mau. oh naon Oh, pamanan poe. Wah, Oh, panumpay kumaha itu panumpay mau corong. nah maka Bulan. tinggal panumpoe teh itu aya mencorong bulan sapotong geuningan aya Laguna. betina laguna ge bulan nu ngagantung Nah. di langit batu hiu tinggal sapasi sesa purnama baheula Kemarin. iya eta aya laguna oge bulan sapotong motak aya itu ting kemana bulan lagi deh Aya bentang. oh bentang luhur gunung Manglayang oh jadi si lain teh anu ngaganggu di dieu teh pedah manusia ngagiridi ka dieu teh bebeja gitu pan teu nyahoun gitu kaplok teu nenyon isi teh di kumaha wae ku si lain tah mun anu ngagangguna eta anak buah si lain sakur nu ka dieu ku si lain teh di hotelan nih nya di toelan di Ciwitan bahkan di Baledog pokoknya di Singsieunan benar. aduh Ngarah naon teh. Ieu doyan. Tahu anu ka dieu, banjir tempat aing. jadi hayang tenang hayang aman gitu anjir tempat aing tidak euy kumaha mun anu ka dieu kadal ku si lain dek di mun anu ka dieu kadal Mun tempat di dinya ge lalenang, Oh, rasi, kumaha ieu mah berarti lamun anu ka dieu selain manusia ieu banyak nu ka dieu teh Sesatuan. sesatuan atawa naon teh
nanti dinosaurus. Nah. Aya dinosaurus Aya bah. Aya soang. Bayawak. Bayawak. Bayawak eta heuh kumaha mun bayawak nu kadieuna ku si laing eta dikumahakeun tah. Digayem. Pakan juga nama bah. Apa dinosaurus? Ya apa mun si laing mah seribuan tahun meureun. Nya. Oh jadi lamun misalkan tah kumaha lamun nu ka dieu na teh meri heg si meri eta teh ngenog di dieu ku si laing dek dicokot beuki nog. Jawab betul coy. Oke atuh. Oh tik dik sabeuki nah geuning. Tak kumaha lamun meri nu ka dieu na teh lain jelema heg ngenog dek diganggu ku si laing merina. Kumaha mun di ngenogna jelema di dieu. Tah lamun nu ngenog. Bener Pak. Bener Pak. Tah Tadi tongoh geuning. tah ai bener. Saha Ai nu ka dieu na meri ku si si meri teh ngenog tah ku si laing mah dicaplukan beuki nya. Bener. Kebat ini aku. Da kumaha lamun. Si keblok teh euy. Lamun Kok ya, Bah? kebat ada astagfirullahaladzim. Tak kumaha lamun jelema nu kadina terus jelema teh ngenog. Erek di arah mah nogna. Heeh. Di pais. Dek di arah moal nogna laing. Kolak. Lamun kan ai meri mah ku laing nogna beuki tanya. Bisa diceplok. Bisa diceplok. Ieu mah. Jelema nu ngenog mah itu. Lamun jelema nu ngenogna kumaha ti. Dicampur. Heeh. Astaga. Berarti embung si lainnya lamun jelema nu ngenog namanya udah bau hangu, bau ieu meureun nya. Beda noga cenah, Bah. Kalau mau angru ya saya saksikan Pak. Bau cempedak. Sangka buye. Aduh aing heuh. Beda lagi kan noga. Nogna beda eta mah nya. Bau naon teh lah. Bau tespong. Heeh. Tespong dengan bau songsong. Lain bah. Hah? Cenah cek beja di dieu teh aya awi non awi buta cenah. Buating ieu nu nyicigan awi buta teh tah. Oh tah cenah aya Taros bah. salah saurang cek menurut warga lain si Nobita lain cek si pokoknya cek warga sekitar aya bami buta di dieu teh bener. Bohong ah. Bohong ah. Eueuh. Ah, bohong. Wah, aya oge sageuning teh eta geuning maralat. Heeh. Aya oge. Buat kitu Abah kitu. Aduh. Aya tuh di luhur. Aya ngesuputkeun. Aya si aing Aya, Bah. tarik paksa baik Yang tarik ala paksa. bah. Cek di ala. Sok bisa mah. Anjir, euy. Tenang dah. Berarti aya Pak matak nantang kitu. Nah, mentak merean gitu ge nangtang aya bah. Aya Pak. Berarti aya berarti nya euy. Aduh teuing Hmm. aing teh mau pasukan si Naruto, si Nobita. Goku, si Kamehameha, si Kamehameha. Heeh, si Nobita aya, si hayang dibaling-baling bambu. Aya bah awina mah ngan nog jelemana nu eueuh bah. Heeh, nog jelema tah. Ai baueun seru anu kitu nya euy. Ai nog meuri na malek dicokot cenah tadi dicapluk ke. Ai Balik deui. Hop ah. eta kumbung euy. Pada mau bau songsong atuh da meureunnan euy. Heeh. Jadi Sabar. kebat. Gimana Kelak. eta teh bejakeun tempatna? Aduh, berat. Aya di luhur.
jadi sakur nu jelema ke diganggu ku si lainnya. Atuh lamun kitu mah berarti kuing dek disingkirkeun, pindahkeun aing sok ngaganggu ka manusia mah. Ke planetkeun ka pindahkeun ka planet Saturnus anu planet ke-8. Aya planet bisa baraha euy? Sarapan. Siksa 7 planet Pak. Planet men ke-7. Planetarium. Planet belanja. Heeh. Bah ketan. Planet matahari ya. Planet ABC, planet ABC. Sama cimol atuh blok. Cimol saya teh mah. Planet nu ke-7. Tas ieu mah urang bawa kan nu ke-8. Pangluhurna. Pangjauhna. Heeh. Tak itu bae si lain mah urang bawa berarti nya lamun teu daek ningkah sorangan mah. Dek ningkah sorangan mending ningkah di dieu nya. Ieu lain teh mah si lain. Hempek wae eta ge si lain cicing di dieu. Ngan omat ulah ngaganggu ka kepada manusia. Ha? Nafsi-nafsi we. Nafsi-nafsi. Oh si lain, alam jelema pada eta kegiridig cenah henteu bebeja ka aing. Kapan teu neuleueun sia teh kumaha? Sia nu neuleuh ka manusia. Ha? Bejaan. Sidik jelema mah bola teu neuleuh. Pakai plang bah. Didinya. Kecuali ku si lain pake plang kita. Mun Lamun ngaliwat ada asup ka dieu, Pamit heula. pamit heula ka si lain sangaran teh. Karcis gitu. Ngaranna misalkan di dinya teh naon lah Sukro, bae Sukro Totongo, tah misalkan kitu bebeja heula mun ka dieu ka Eyang Tongo misalkan tak kitu. Heeh. Taman. Tawa ka Eyang Tataman. Heeh. Tak kitu mun dedek oge atuh. Jadi ayeuna kumaha si lain teh dek masih keneh keukeuh. Lamun aya jelema ka dieu dek diganggu. Ha? Anjis aya kitu mah atuh urang kela boga ajian naon si lain. Urang boga wing. Boga anu wir ya wir yang. Dog dag dog wir ya wir yang. Dog dag dog teman ini kencarkeun. Teu apaleun sia teh mah. teu apaleun. Sia. Gatot kaca ge leuleus. Gatot kaca oge juragan anom. Leuleus juga tahu komo si lain. Hayang leuleus juga Nog jelema. Jika nog jelema. Lah. Lain eta ku sayang seureuna teh aing mana aing nog entong dicokot. Aing nog jelema sia embung. Nah bau gitu sarua. Teh kira aing mah yang nganyasak li deui. Aing di bangsa jieun sok kitut. Dikeresekan gitu tak. Ai lain hang nanya ai bangsa jieun sok kitut tara. Ha? Oh seperti jelema geuningan plepes geuning bau cempedak kitu tak osok tara. Ha? Ngerti ieu nya. Berarti eueuh bahasa hit. Apaleun bau hitut. Berarti di alam jin mah eueuh bahasa hitutnya. Mun aya rek dijual online gitu bah. Lamun aya dek dijual online ku aing hitut jurig. Hitut jin. Hitut jin euy geuningan euy. Bet apelna ge mahal ning nya. Komo hitut. Apel jin komo hitut nah. Teu katingali. Teu katingali. Ngan eta we meureun pake ieu jeung teh dipake bahan racun. Dipake bahan mortas sama, mortas beurit. Mortas sakali ngelepoknya euy. Aduh, da ayeuna mah kitulah uing mah mung loba bacot. Nah si lain dek nyingkah hati ya tempat-tempatan moal. Ha? Loba balan si lain di dieu. Aduh. Udah pelut ieu mah pemitup. Alah kumahakeun euy. Kela bit heula ulah wakasi.
ulah wae. Bit heula. Bit heula bit heula. Bit heula ulah ka ngarontok si laing uingna cam siap kitu euy. Sok sieun si laing ngarupakeun siluman ieu hirup cengkeh aing mah teu hayang. Mawani aing mah dek ka jenik lompat aing mah beja aing ka Bapak Semar. Heuh. Tah mun jeung Bapak Semar mah sarua ampi sarua. Aduh doraka aing kakolot. Hampura Bapak aduh. Ieu we teh duda aya makhluk sok araraneh kieu make jeung hayang kudu bebeja heula namun ngaliwat ka dieu. Dieu ka mana euy? Eta can ka panggih wae si Dewala teh. Tanyakeun bah sugan panggih. Heeh tah sugan si lain panggih jeung si Dewala apa jeung si Dewala? Hah? Apa adi uing si Dewala? Hah? Heuh si Manyong. Sugan panggih di dieu tatapa dina batu cadas ieu tah. Cadas ngampar. Panggih ti si lain. Eta nu irungna jiga songsong ning panjang. Ai uing mah. Udah pakai songsong baru nu pasieuna tadi si Duru. Nu kasep pokona nu kasep we nu kasep jiga mun di bangsa ieu mah jiga naon ieu. Nu pangkasepna we. Heeh pangkasepna pokona mah lah. Sarua pan ieu lanceukna ge kasepkeun nya. Tuh leuwih ti Gantengna. leuwih ti Jeremy Thomas. Pangkasepna we pokona eta panggih teh si lain euy. Sugan ngatarok ka dieu ulin. Heeh, ngatrok ka dieu ulin tuturuti. Dengan widadarina. Jangan randa. Randa Kita nu kembali di alam. Mau buku jeung pulpen tadi teh. Awina bae diala bah. Sekolah cenah. selain anu di dieu saha wae nah aya anu balager aki-aki soalnya tadi uing pas ngalewat asa aya aki-aki tapi lain ieu aki-aki mah Harunya sekolah. heeh eta urang di belah mana cicingna wilayahna wilayah ieu keneh tapi eta mah juga bager nih aduh Jikana eta apa di ieu jadi kumaha ayeuna si laing bung wae ini di tempat aduh cangcang ku anjeunna meureun pas si aki-aki mah. oh juga nama euy lamun embung wae anjeun ingkah di padempatan atanapi embung damai jeung manusia berarti kudu paduga jagal heula jeung sim dewek wayahna dek milih saha di dieu uing ngobalan ai si Nobita heug si Sun Goku heug si Doraemon tinggalin si Doraemon tadi teh semplak ngapung baling-baling nu semplak di soledat kejebut di kana ieu kana baskom cayan eling-eling nepi ke kaina jadi teh ke bawah ke blok teh Gurui. heeh sok teu pilih saha dek jeung saha si lain tarungna ieu duduh dek jeung si Naruto Sun Goku atawa jeung Pandepot Aliando jeung Wing lamun keukeuh wae mah embung dipindahkeun atawa embung damai dek jeung Wing sok lamun keukeuh wae si laing embung damai jeung bangsa manusia embung ingkah di patempatan berarti urusan jeung dewek Aliando Pandepot sok nah kaki kituan sok Rek joget. pacantel hayang aing mah pacantel mah damai teh Rek joget heula cenah pijarkeun teh. juga jaga ongko Silek-serna ka dieu. oh ya nang sila ini sok atuh lawan dek
ayeuna dek cara kumaha dek make alat naon dek silain heula nu nyerang atawa dek wing heula nu nyerang dek wing heula nu nyerang atawa dek silain lamun keukeuh wae mung dipindahkeun mung damai sok dek serang heula wing sok bebas lah keluarkeun kabeh tah kat tenaga dalam tenaga jero silain sok sok lah tah mau usik engah tah pek pilihan dek sungir pek wae dek mun-munan sok susah anjir lumayan euy anjir lumayan oge yeuh aduh lumayan euy Silat Beraja teh iyo anjir. Apa disebut raja tuh Pak? Oh. Aduh. Alah. Lumayan oge si laing euy boga Silat Beraja teh meureunan. Aduh. Hebat euy. Sok. Ayeuna rasakeun ti uing. A'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Dur pamilis. Iya. Lamun keukeuh wae mah ku aing. Ayah, nah itu mah. Dur pamilis. Dah. Kumahakeun bah? Bisaan da abah. Jurus tongo 1000 tongo, enak 1000 tangan tongo. Waduh. Waduh. Netrakeun bah karunya bah. Lah. Eling. Elai tidak. Tak yuk. Jadi ayeuna mah nu negatifna emang loba heuh aya nu positifna oge teh di wilayah teh aya ngan peda heuh meurna ajeng nu kitu heuh nafsi digesek kadang-kadang tamatak
Ari anu positif nama urang cobaan we aya nama dek ditarikna langsung dek diancikeunana ka Abah ka uing ka cangkang eta ka wadah cangkang ieu ka uing karaga uing jadi bae make ieu oge lah nya ku uing dek ditarik dek asupna langsung ka uing anu positif nama teu hayang nu negatif nama aing nerang lain kunaon anu negatif nama sieun nanti lah sieun garupakeun tidak jengkeh aing memang nama taharayang matak masuk ke negatif ka uing tamun positif nama keun bae tak enak ku uing ku si laing tanya siap Assalamualaikum ya hodamul hodam ya hodamul roh ya hodamul jasad ya hodamul korin ya rijalul goib. Assalamualaikum. Sampurasun. Sok Ki, tenang lagi. Sampurasun. Assalamualaikum Ki. Punten Ki diwagel Ki. Ah, itu di mana? Sareng saha ieu? Mohon. Di mana itu? Sarang saha Ki. Sareng saha? Oh, punten Ki. Punten Ki nya dia didongkapan ku reng-rengan. Hapunten nawe sanes. Bisa naon ka dieu teh. Bade lumaros ngeunteu. Rekan-rekan ini. Saurna cenah aya Ya, makhluk Ki. anu sok ngaganggu cenah di dieu teh. Aki disekap apa di kumaha Ki? Disekap kuno makhluk tadi. Alhamdulillah tuh kayaknya ayeuna mah tos bebas manjun. Loba nu jahil Ki. Nya mantak didongkapan oge sang kantong jarail deui ka manusia da napsi-napsi da manusia mah teu ningal ning bolotot tamu. Nyata penasaran Ki tadi nama cenah saurna aya nu sok makhluk nu sok ngaganggu ka dieu ka warga gitu mantak diatrok ku Bah Cepot teh. Sang kantong ngaganggu di manusia karunya gitu Ki. Ieu teh mah baritona ieu teh tempat. Aya Ki tos lami disekapna ku makhluk tadi. Kami kan ieu teh jadi tempat paniisan di dia baheula kan aya gubuk di dieu teh baheula teh. Naon wae di dieu teh Tempat Ki? baheula di dieu. Aya naon wae Ki? Tempat penyucingan. Perkumpulan di dieu nya. Rapat-rapat.
Ya pilih bahwa Rapat naon wae teh tadi. ya rapat dia ya ngumpul gitu ngariung. Ya. Baradami bermusyawarah nya. Oh, Dan musyawarahkeunana naon wae teh. ayah tentang kehidupan manusia we anu kahareupeunana mah beuki harengheng ku dedengehan. Ya. Jadi maksudna kedah kumaha tah? Beuki pabeuli Sakarulah pancang harengheng, kakeuh. aman, tentrem, Nah, masyarakat mararaju, kehidupanana beuki maju si zaman kabawakeun ku euah zaman. Kabawakeun ku euah zaman. udah zamanna meureun Dan kumaha zaman bawana. nganuturkeun zamanna beuki ngararaco. Bahkan geus poho kana seni jeung budayana masing-masing. Nya, Ngomong kayaknya. urang Sunda. Geus ka ieu ku deungeun-deungeun. Keasupan ku dengan budaya dengan Naon wae teh ki? Geus kasurupan ku budaya deungeun-deungeun. Budaya urang geus dipabohokeun zaman kiwari we. Sugan atuh ayeuna Gunung Arora ieu sugan aya pituduhna. Nyuhunkeun jalan gitu tah. Tanggap kapayuna ki. Kanggo kahirupan nu ngarora ka payun. Ya, pesan-pesan kanggo non barudaknya istilahna mah jalmi-jalmi zaman ayeuna ki. Nah. Pesan-pesan kanggo sararea. Cing alalakur, cing balalageun. Cing sauyunan, cing sagulung sagalang, cing gemah ripah repeh rapih logi nawi teh. Amin. Mohon. Cing lan Dikirim. Apunten nawe ulah kira-kira ngapunten suka Bilih kaganggu sikul aku kasampa aku langkahnya teku. ku orang dia. Ringan di dia susuna umur anu sok umara rancing atau di daerah ramal tani. Aya naon ki? budaya ge aya nu Kumaha? tinggalin di ditu geus baheula oge. Oh, mangga. Anak heula Nah, tinggalin ya teh di dia teh. Oh, taringgaleun muhun ki. Jelas aki kapungkur meureunna. Udah. Cicing di dia lain aki hungkul. Muhun. Ini ngaki. Bawa itu bangsa manusia. Muhun ki hatur nuhun ki. Masalah.
ngaraleun. Nya Ki. Ya, Tadi Ki saya deui Ki. Saya wios. Nuhun pisan Ki, nuhun pisan. Nuhun pisan. sok we ka itu ya. Mohon aki hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Bekelan ya Ki nya. Di bekelan, di papatahan ku aki nya sugan papatah aki urang sampaikeun ka sadayana. Mohon Ki. Salam ka sadayana Ki. Bisa uyunan. Mohon. Amin, Mohon. amin, amin. Sagulung segala. Siap. Biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anjir. Ay, kumamun na cacing ko, belum aduh. Cacing. Alah diuk, euy. Dari dina runta turinna parsi atuh. Kotor. Ento, bah, ento. Besri. Mah teu napak. Aya laundry. Hah? Aduh, kembali anu pangiseuhkeun. Aduh, Naon bah? Naon hese? anjir euy. Hese. Sok bari na gede naon atuh make jeung. Anu tangan. Heeh. Kan bisa dibawa bi diinjem ku si Aki nu bieu. Di 2000 laut. Bae lah. Kewe kitu lah. Tama keur cocokan. Koleksi. Aduh. Tak itu pemitub. Jadi di tiap lokasi oge sebenarnya mah kadang-kadang aya nu gorengna, aya nu segi gorengna, aya nu segi positifna gitu. Terus di tempat anu goreng oge kadang-kadang sok aya anu positif, di tempat positif sok aya anu negatif gitu. Campur aduk kayak kumaha manusia gitu ta. Kadang sarua jelema oge anu oleng kan anu bager. Tak kitu sarua kehidupan di alam astral oge kitu. Sak itu berarti anu kaguar ku sim kuring. Da eta ngajak gelut atuh da ai di bere pais. Naon teh? Pais nog jelema mah bungeut. Aduh. Macak hancurkeun wae nu sakieu